Waalaikumsalam dia. Kalasan ieu nuju ngadamel video ka dieu. Ana urang ngobrol sareng Mang Adeng. Kami. Tapi Bukan? kumanya asa ada resin. Teu kada isin-isin di tepas mah teu kenging isin-isin di tepas mah. Kudu nama ka dieu teh pada magrib abi teh ngan. Nah, kalarasan ngalangkung we ka dieu. Coba di dia. Madeng pai di caket auda. Naon? Caket ugun ka ditu. Madeng di dieu. Adi ana di ditu caket ugun. Nah, adi pai dinya. Apa dinya? Ninggalna ka ditu Nah, Madeng. Ieu, mun Madeng can terang bisi hilap di ieu teh anu orang mana teh Jakarta, tapi tos sabaraha di Bandung. Tah, nembe sasasi da bulan Saum ieu hungkul di pasien cuti ku perusahaan. Oh. Madeng tapi contohna teh hoyong terang gaduh mobil lagi sabriji aya nama gaduh 3 dari pasien hiji ka yayasan yatim piatu. Oh, dipasikeun ku Tuh, tingali Madeng. Beji. Teruskeun ka Ieu. Dipasikeun sabaraha sok? Teruskeun. 8. Nama di pasien 3. Ai ka Madeng naon? Ai kapungna sabaraha? Kapungkur mah genap. Gaduh genap Madeng naon wae cobi. Madeng Luxio, Expander, Avanza, terus sareng ieu naon eta teh da naon? Ras, opat, ras sareng ieu hiji deui teh Brio. Mun telepat mah. Mun telepat. Oh, ai jadi dah. Aya Avanza hungkul. Di pasien ka anak. Nembe 5. Kan genep ti paeun teh nya. Brio terakhir hiji deui naon Hiji deui teh Luxio pantal di atos atau 2 Luxiona 2 di pasien ka anak yatim. Bodoh. Luxio pasikeun ka anak yatim hiji. Mohon. Tah, Madeng kada siga Beji aya. Ieu mah ngopi contohnya ngara urang sumanget di damel ngara siga hoyong terang gaji nya udah ge kabita. Sabaraha gaji teh? 100 juta per bulan. Lamun teu puasanya mang lamun ngabohong mah da batal saumna udah tah. Tuh. Aduh. Untung udah batal. Udah mah teh bohong. Gitu nya. Ieu mah ngopi contoheun urang. Tuh kan we kitu nyebut. Gitu. Ai kamari ka mana wae atuh mereka di deui. Mun da kerja di Jakarta baru pulangnya teh hari ini dikasih cuti. Alhamdulillah. Teh asli Jakarta, asli Bandung. Asli Bandung. Bandung mana? Ai pangna janten ka Jakarta kumaha? Pangna janten di Jakarta. Ya. Sebabna ngelamar kerja di situ. Oh, ngelamar kerja ka ditu. Merantau lah. Pertamanya mah cari donasi buat masjid sama jualan. Sanes niat damel ngawitan nama. Sanes niat damel. Milari donasi. Milarian donasi kangge masjid kapungkur teh damel we di Jakarta gitu. Tah. Nah habet janten damel harita kumaha cariosna ceritana gitu. Aya pokona mah aya selembaran lamaran lah gitu. Cobian we ngalamar ka dinya. Nah, lama-kelamaan ada itu apa? Nah, ikut juga training. Alhamdulillah sekarang dapat penghasilan 100 juta per bulan. Tuh kan percaya. Tuh, kabita teh Madeng. Bita. Aduh. Bita tuh. Pasti. Madeng ngiring ka Di posisi ini sebagai naon general manager. General manager. General Madeng nya general manager. Udah. Sok Madeng naros ka Kieu contoheun. Nanti pohon Kayak mau mutul atuh naon ka mumpung nuju ka dieu. Kinten. Mang Adang saumna tos batal teh acan. Oh, anjing. Saur walor tah. Saumna tos batal teh acan Mang Adang. Puasa. Nya puasa atuh. Puasa. Nya baran. Terus tabing. Bugis. Ada apaleun cerita Bugis caritakeun heula ngara apal. Soalna aseureun ge ngamang. Soalna ada apal naon ceritana. Tak kumaha Adeng caritakeun ka cobi. Cik kieu tah eta mah dagang bu jepet tahu siap ngomong jepet cedagun. Sok caritakeun heula tuh. Nya ayam bugisna. Bayang mau biji hiji kangge buka puasa tuh kan puasa
Puasa tuh Mang Adang puasa tuh. Gun. Puasa teh kieu. Naos teh. Mun bade papat tah puasa dong kieu. Puasa ya kieu. Ya bahaya itu. Bisa simpang siur asumsi orang. So, Puasa haji jebek goblok. Puasa badan ya gitu. Teuing puasa. Oh nya hiji deui tah kanggo motivasi urang ngarasiga. Aga bumi teh sabariha teh. Aduh, tilo ayeuna teh. Oh, Tilu madang teh. tingkat tuh bumina. Biasa sih tipe standar kayak coupling gitu. Oh. Kayak tipe matahari Cigado lah, Oh. matahari residen. Di aya bumi di mana ayeuna? Di Bandung ayeuna. Nya di Bandung kan loga. Paling mana tah? Bale Endah, Baena loga paling mana? Manggahang, Oh di Manggang. Munjul. Anjing. Oh di Munjul. Nah, di Jakarta saya di daerah Kalideres, Di Jakarta ada bumi teu gaduh. sabari Hiji sarang apartemen, nembe meser. Di Jakarta hiji sama apartemen jadi 2 Manggang. Di Bandung sabari Di Bandung hiji, di Jakarta Hiji. 2, Oh, di Bandung mah di itu Manggahang. Manggang. Engke urang amangan katen AA. Siap tuh. Siap. Iya. Yuk. Di Munjul anya. Munjul. Munjul mah Komplek BSI. BSI-nya. Mohon. Kamu Oke, gitu. urang ka ditu jeung katen AA jeung udah. Siap, woi. Siap. Ngilu iya gitu ikut. Kedah nama lebaran Mang Adang hari pertama datang ke mana Abi Tuh. bari silaturahmi kayak aya THR. Mang Adang hoyong THR teu Aya. puasana kedah tamat. Pas Ayo batal Mang Adang. batal. Iraha batalna. Besok. Batal isuk ya. Aduh ya Allah. Isuk mah batal. Pada asang AA udah jeung Kieu ngobrol kieu a. Soalnya AA ka dieu teh hoyong ngobrol sang Malang ti payung ngan sakedap. Ngobrol sama Adeng teh. Naon? Puasa. AA. Puasa. Tah ieu kasar Mang Adeng nuju aya, AA ka dieu sok ngobrol sang AA Mang Adeng. A. Mang Adang. Bulan gitu. Nya. Ya. Coba bertemu goblok. Puasa. Hajina. Dapat 4 bulan tuk. Nah, yang bang. Gitu. Nya. Tos teh. Ratos teh. Artos. Tuh kan ngerti. Bisa. Terus dari mana? Cocok lanjut cocok. Enak ya tuh. AA carioskeun kisah sukses AA ka Mang Adeng ka Auda ka Ugun ngarah janten inspirasi kanggo Auda Ugun khususna Mang Ugun Mang Adeng nya sadayana ge. Iki ke mana? Tuh aya di bumi nang kita Ke makan di itu ah. Kayak atuh Mang Adang buka puasa. Tah, puasa tahun kamari teh kisah sukses AA Nah, daungkeun. udah 3 kali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pertamanya teh tadarus Quran gak pernah lepas Mang Adeng. Taraweh tara pernah lepas. Saum tara pernah lepas. Sedekah ge komo. Daungkeun AA. Neangan donasi ge sakitu-kitu. Aya anak yatim pasihan ku ama dina duit eta teh. Tuh. Jadina alhamdulillah janten Debat tong moto goblok. Liwet sia. Daungkeun AA teh. jadina teh alhamdulillah AA teh kuliah gratis. Jabatan dipasihanku dundungan langsung dah. Kerjanya dianggap bagus padahal AA teh kerjana asal-asalan. Tadina berkah eta berkah bulan suci Ramadan tah. Doakeun ku Mang Adeng ayeuna teh gancang berkah deui soalna Mang Adeng opami puntennya sadayana moal pependak deui sareng bulan anu mulia ieu tah. Kumaha Mang Adeng? Tak bisa. Daungkeun tuh AA. Kieu a. Hampunten. Nasi. Nasi Padang. Jebak bon. Si Ojek. Ugun. Bon. Bon osi aya koba. Si osi aya. Eta AA Ugun mah gampang ge ngobrol jeung udah jeung Mang Adeng Ugun mah ieu mah AA menuju ka dieu kalesan
ayeuna lebet kena video. Nah, Tah enak manfaatkan sebaik mungkin silaturahim jeung AA teh. Madeng sedot sedotan.